Kuring salah seorang jalma anu kurang percaya karena hal-hal goib, hal anu matak teka harti ku akal. Komo deui lamun aya nu ngobrolkeun jurig atawa ririwa, kuring mah kacida teu percayana. Jeung pang-pang nama kuring can pernah manggihan. Kadang-kadang babaturan masuk ngalandih ka kuring teh si sompral. Kadang lamun kuring nyarita kitu teh sok pada ngageungeureuhkeun. Basa tadi saya kadiekeun keung nama di Pelebah Astana Gede. Matak urang pas ngaliwat ka Pelebah Astana Gede mah langsung we urang lumpat. Lah make jeung lumpat sagala. Bareuna ge da moal aya nanaon atuh. Urang mah mineng ngadenge tinulian. Cenah mun parang malam Jumaah atau malam Salasa di Pelebah Astana Gede teh sok aya anu manggihan jurig. Oh ya kieu masih kena percaya kanu kararitu. Aduh jurig. Bari naoge jurigna nahaon atuh. Wah, maneh mah can pernah manggihan sih. Jadi weh kitu, urang mah pernah manggihan. Teu. Pokona mah kuring mah teu percaya. Nyaan ngomong teh. Teu sieun maneh lamun ngaliwat ka Astana Gede waya kieu. Teu. Urang mah jelas teu sieun. Keur kuring ngobrol kitu jeung si Daniel, ujug kadenge ti luareun imah aya sora anu kaketrok kana panto bari puntenan. Ngadenge aya sora anu kaketrok kana panto kitu teh, kuring cengkat tina diu bari tuluy muru kana panto. Kuring tuluy muka panto bari ningali keluar. Katingali ku kuring di luar aya saurang lalaki kolot anu keur ngajantel. Paroman eta saurang kolot katempona siga anu capek pisan, siga anu geus leumpang jauh. Nya ningali kitu mah jorojo rasa karunya kuring ka eta kolot. Tapi eta kolot anu aya di luar teh basa diajak ka jero imah, manehna teu daekeun asup ka jero imah. Sok sanajan ku kuring dipapaksa diajak ka jero, tapi angger manehna keukeuh mugen. Maksud kuring eta kolot anu anyar pinanggih teh rek dibere dahar jeung rek dititah istirahat heula di imah. Nya manehna maksud datang ka imah kuring tayalian rek menta dianteur ka imah anakna nu aya di lembur sawah. Ari lembur sawah teh hiji daerah anu deukeut jeung Astana Gede. Nya kuring teu boga pikir nu lain-lain. Jeung deui kuring mah jalma anu kurang percaya kana hal-hal anu araneh cek batur mah. Pamikir kuring oge jelas yen eta kolot teh jelema anu perlu ditulungan ku kuring. Sanggeus jelas kitu mah kuring asup heula ka jero imah. Rek bebeja ka si Daniel yen kuring rek nganterkeun heula salah saurang kolot ka lembur sawah. Nya ari lembur sawah jeung imah kuring teh teu pati jauh, malah bisa kasebut deukeut. Lamun di sorang kuleumpang mah paling 10 menit oge tepi. Aya saha di luar teh? Eta aya kolot pikerunyaeun euy. Manehna menta dianteurkeun ka imah anakna ka lembur sawah.
Kade heug ayeuna teh malam Jumaah. Jaba kalemur sawah mah kudu ngaliwat jalan ke Astana Gede deui. Ayaku angger maneh manil bisi dipegat jurig gitu maksud maneh. Pasti naoge lain kuring nu dipegat jurig mah. Mun heug aya mah kuring nu rek megat jurig. Nya atuh ari teu beunang di bejaan mah. Urang mah moal milu nganteur, maneh we sorangan nya. Urang mah ngadagoan di dieu we lah. Dasar borangan. Yang geus ari kitu mah. Parina ge dina sorangan oge kuring maludeung. Kuring kaluar deui ti imah maksud rek nganterkeun eta kolot anu aya keneh di luar nguruk ka lembur sawah. Sajeroning nganterkeun eta kolot leumpangna teu daek leumpang hareupeun kuring. Jadi manehna terus nunutur ka kuring. Eta kolot katingali ku kuring teu bisa leumpang gancang. Daek tawe kuring mending ngarasa lila rek nepi ka lembur sawah teh. Dan nu jadi lantaran leumpangna eta kolot teh bet laun pisan. Kuring nyobaan leumpang gancang. Manehna loba ketinggalan atuh. Kuring jadi kudu loba eureun-eureunan ngadaguan manehna. Harita mimiti kuring ngerasa kesel, malah jadi ngerasa capek ku leumpang kendor teh. Rek maksakeun ngajak gancang, nya katingali sareatna eta kolot teh bangun anu geus teu kaduga leumpang gagancangan. Nya antugna mah kuring jadi nyabar-nyabar maneh. Balasku dipaksakan masuk sanajan leumpang lalaunan oge. Kuring jeung eta kolot anjog ka palebah Astana Gede. Kuring ngeureunkeun lengkah sabab eta kolot ujug-ujug nyarita ka kuring anu keur nganter manehna. Tos menepikeun ka dieu nganterkeun anak. Isi ujang capek mah. Bedugi ka dieu. Itu sakedap deui atuh ki ari ka lembur sawah mah. Ieu mah kakerek ge Astana Gede. Ya wios we. Wios we jang. Wios. Wios dugikeun ka dieu oge teu nanaon. Jeung deui pandi ditu bumi aki mah. Eta kolot nunjuk ke palebah Astana Gede. Ya, itu bumi aki teh tuh. Tuh itu tuh nu di pangsisina. Ada itu mah sanes bumi atuh ki. Pan itu mah makam. Nya eta. Ayo atuh. Ayo bisirik nyipang heula maka imah aki geura. Ayo. Eta kolot katingali leumpang muru hiji makam anu pernahna di pangsisina. Kuring sajongjongan ngan ohok bengong kana eta kajadian. Kuring malahan sababaraha kali ngusap beungeut. Sanggeus katempo eta kolot teh ngabedega nangtung di sisieun salah sahiji makam. Eta kolot teh leungeunna ngagupayan ka kuring anu keur olohok bengong. Harita mimiti karasa awak mi isan. Jadi aya rasa kasieun jeung kakeung. Komo deui masa eta kolot teh sorana jadi handarua nyalukan ka kuring. Ka dieu. Ka dieu. Lain maneh teh. Aya apa ayeuna kuring?
beuki ngaleper. Komo deui masa eta awakna saurang kolot teh roba jadi siga rorongkong. Beungeutna katingali pikasieunun. Jeung keur kitu teh teu puguh-puguh kadenge aya sora angin anu ting saleor. Tumadak awak hese diobahkeun jeung tuur kuring karasa leuleus. Rupa-rupa sora jadi kadarenge. Sora-sora anu matak jadi muringkak bulu pundut keur kuring mah. Si goreng anu minta diantarkeun ka kuring teh lain jelema. Tapi meureun ieu anu disebut jurig teh. Kuring mimiti nyadar wah eta kajadian teh balukar tina cacaritaan jeung kurang kepercayaan kuring kana hal sarupa kitu. Kusabab kuring geus leuwih teu sieun. Sateka pola bari jeung leuleus oge kuring lupa tinggalkeun eta patempatan. Kuring tepi deui ka imah. Satepina ka imah kuring gegedor kana panto sama panto geus dikunci ti jero. Bari gegedor, kuring bari cacalukan ka si Daniel. Daniel, buka pintu Nil. Buka keluar teh jurig Nil. Daniel, Nil buka Nil. Buka panto Nil. Panto imah dibuka ku si Daniel. Kuring langsung asup ke jero imah bari tetep kuring ngerasa kene diudag-udag ku rasa kasieun. Baru aya jurig. Ongko teh sieun ku jurig maneh mah. Jaan ieu. Gening anu diantarkeun ku kuring teh lain jelema. Tayana wae eta makhluk anu gagah astana gede nih. Rasa matak oge tong sompera lari ngomong teh.